Paslon teh ku pasal sawiji tasdidat wa qoli salati ala nabi. Utawi pira-pira tasdid qoli sholawat ala nabi ngatas Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku arbaun papat. Allahumma tasila pada Allahumma ala lami ku ingat salam wal mim lan mim. Jadi tasdidna sholawat ka Kangjeng Nabi aya opat. Hiji dina Allahumma dina mim, dina ha dina lam sareng dina mim. Sholli utawi tasdid lapar sholli ku lam ingat salam dina lamna ala Muhammadin utawi tasdid lapar ala Muhammadin iku alal mim ingat mim dina luhurun mim. Naon ari makna sholawat teh cenah wa maknahu sok aya pertanyaan ieu teh nya. Kunaon cenah Rasul anu ayeuna dijamin masuk surga, dijamin terbebas tina dosa, tapi hayo ku umatna kudu didoakeun dibacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal Rasul mah geus bersih tina dosa, dijamin masuk surga na ge. Ieu makna sholawat di dieu teh maksudna. Allah wa manahu ya Allah anzilir rahmatal makrunata bit ta'dim ala sayyidina Muhammadin. Tuh. Manana eta ya Allah muga nurunkeun rahmat nu dibarengan ku ta'dim ka Sayyidina Muhammad. Maksud sholawat eta teh. Itu lain ngaduakeun Rasul supaya masuk surga supaya naon dibebaskeun tina dosa. Teu layak ngaduakeun kitu ka Kangjeng Rasul mah. Jadi muga nurunkeun rahmat anu akibatna rahmat eta luber da Rasul geus pinuh ku rahmatnya. Kanya Allah kari-kari ku urang ditamahan deui didoakeun rahmat muga turun ka Kangjeng Rasul. Akhirna eta rahmat luber ka urang. Jadi ngadoakeun batur teh kembali manfaatna ke urang. Gitu. Berbuat kebaikan mendoakan batur sanajan nu didoakeun ku urang ahli maksiat, muga-muga sing tobat. Kembali ka urang kanya da urang peduli ka mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Itu Allah nu bakal nyaheun ka urang. Itu. Dan lebih utama teh mendoakan batur. Ya. Kunaon ceuk Allah ngadoakeun batur wae. Ari maneh henteu. Jadi batur dianggap penting, maneh teu penting ke Allah nu bakal ngabalasna. Qala Samsul Romli fi saril minhaj al abdul al ityan bilab di siyadah lianal ityan liana fiha al ityan bima amarna. Saur Imam Samsul Romli. Samsul Romli teh sakuruna sareng Ibnu Hajar al Haitami dina bidang fikih. Dina sareng kita minhaj nu paling utama dina tasahud teh dina sholawatnya penting dina sholawat teh ngadatangkeun ku lapad siad ku lapad sayyidin nu paling utama teh nganggo sayyidina sabab nganggo sayyidina al ityan bima umirna itu ngalakukeun perkara nu diparentahkeun ka urang sadayana sayyidina wa zatal rabil aladi wa adabun sareng nambahan ihbar bil waqeh gitu aladi wa adabun nambahan adab jeung penghormatan bahwa abdul min tarkihi nganggo sayyidina dina sholawat eta lebih utama daripada teu nganggo sholawat gitu. Walaupun teu dicontohan ku Kangjeng Rasulnya, Rasul mah dina tasahudna teu nganggo sayyidina nya piraku kasorangan sayyidina. Ya. Cek Rasul teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manya deui kasorangan nyebut sayyidina Gusti urang sadaya piraku. Kan teu nyambung. Tah urang mah nganggo sayyidina sebagai bentuk adab, itunya tata krama ka seorang nabi dan rasul jungjuna. Tatimatun dina sarah. Yusanu adu abada tasawudil akhir bima sa'a wa abdul at-ta'ud minal adab wal fitan li baris salim. Idza tasada adukum fal yasta'id billahi min arba'in fayaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Sunat ngadoa sabada tasawud doa anu karep naon wae. Nu paling utama doa teh at-ta'ud minal adab minta diraksa tina sik sareng fitnah kubur. Fitnah hirup, fitnah kubur, fitnah dajjal gitu. Di mana ayat hadis di mana maca tasahud fal yasta'id billahi min arba'in. Kudu minta diraksa ka Allah tina 4 perkara. Hiji, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, muga diraksa tina adab kubur. Kadua min adzabin nar, dina siksa neraka. Wa min fitnatil mahya, fitnah hirup, wal mamat, fitnah sabada maut. Wa min fitnatil masihid dajjal, fitnah aina al masih ad-dajjal. Itu anu bakal turun kayak dibarenganku di tukangeunana teh 70 tentara Yahudi anu terlatih pimpinku dajjal. Qala Ibnu Malik yakro tarku dalika wa akidu ma jabahu bandul ulama. Makruh ninggalkeun doa sabada
tahiyat doa anu opat perkara tadi. Itu wa akidu ma ujabahu anu geus dikukuhkeun ku sapalihna ulama gitu.